Rek jang isukan teh korpe teh dirinya. Ya eta sih kan bagian saha. Itu udah kabeh ya mah sa RT jadi RT 2 kabeh korpe. Oh, heeh, padat karya teh apa? Sama da teu kadaftar atuh. Sekarang rencana teh ieu nya non menerkeun balik cenah. Nya. Jeung nu kalorpe eta mah pan. Jadi tadinya tadi geus ngala awi, lo batai ucing, sapuan pasti isukan kabeh. Ya, abi mah dateng ngilu, ari teh teu daftar. Ya eta mah kudu daftar heula apa nya korpe ieu mah nya. Bersihan kabeh supaya alus kan dek Agustusan orang teh. Jadi kudu ieu kudu Agustusan. Pernah dibayar nya? Ya, dibayar syukur alhamdulillah. Pemerintah teh loba duitna. Urang teh nu jadi lieur teh kudu ngumpulkeun kakak. Kakak keur naon kakak? Udah makanya kan kakak orang mah keur gawe. Namanya kudu dikumpulkeun salieur urang mah matak-matak teu ngiluan. Kakak ieu. Tanyakeun ka Pak RT kudu ngumpulkeun kakak. Dirinya mah teu ngarti. Kakak ada. Itu kerupukna heula tuh. Sok Kopin aja. Tinggal sanjang rokok ajangnya. Sok saha lain lagi pek teh. Mah kerepek. Nah, ajang ngawuhan rokok teh. Ini balik ya kan. Lu kieu mah wah. Jadi maksudnya lamun supaya aya gitu kan. Ngawuhan kumaha ya teh. Jadi atuh sok. Jang menuju. Baik meuli rokok. Teh naik tuh. Ah ku di dinya we. Yo kejang meuli. Meuli ku amang we atuh. Amang ku di dinya. Ya, meuli 2 bungkus. Sebenarnya duitna 2 bungkus. 2 bungkus. Ah, 20.000. Pas atuh buruhan. Nggak sok yang ini telah ke buruhan ya. Lain aing Oke. lain. Buruh pisan ya. Ngopi. Aya geus satunya. Asam jik. Kan we lah. Punten. Mangga apa itu anu balanya? Lain ku didinya atunya ladangannya. Nya teh apa-apa nih dia mah. Weh. Ya Suka rek aman. Lah eta aya arek meuli rokok. Rokok. Dititah eta si bos Anom. Oh, Nyokot heula rokok 2. Nya, jadi 2 nu magnumna 2. Magnum 2. 2 teh sabaraha eta? 2 teh nya 40. 40 nya. Tapi hargana enak bae naik kewe burang bejakeun dah ka bos. Kieu sakalian we eta 10.000 ka dieukeun, jadi engke 50 ka si bosna, bos Anomna. Jadi 50 ya, gitu. Oh, Me gitu. tong kagok. Kelak. Ayeuna teh jadi 50-heun. Iya, 50 jadi 40. Tah gitu, ieu ulangan heula 10. Heeh, gitu. Jadi duit teman Can duitna engke 50 geus tah beres tah ayeuna saya pribadi ieu mah nginum eta sarua engke duitna nyusul. Naon rokok Biasa bungkus. Ieu mah pan cita si bos. Oh, ieu mah sorangan. Gitu nya. Nah, gitu nya non kayak urusan jeung si bos we nya. Sama keamanatan bungkul, nya. Sok. Kesalaman heula, non. Salah lieur itu kumaha si bos baiklah cenah kata kayak urang tadi kasih obos lah. Mana Bang meuli rokok teh lila-lila teh. Oh, beban itu ka mana? Gitu. Ngilieur meuli rokok eta ka warung gila. Tuh, datang diomongkeun. Jang aya ngudud dia. Aing bah hampuran naik rokona oge. Naik. Heeh. Enggak bisa baraeun eta. Ya pokoknya mah 10.000 lah, da salapan ting 8.000 pokoknya 10.000 deui na mah. 10.000. Heeh. Tah rokona tah. Teu ka rokona tah. Nah, itu atuh. Ini mah udah ka era ka warung atuh kurang mah ulah nepi ka kurang. Kenapa sih rek? Kebenaran abah boga duit gitu mulai udah. Jika mah rada lila ya teh itu pamajikan nanyakeun ini bisa eta heula teu Nah, Eta naon? ngensel Oh, ngensel. nya teh merek mere-mere terserah lah Jalannya orang cepet aja. ini sok atuh sabaraha we lah Siap. Kunaon majikan? biasa we hareeng teu boga duit mah
hampura itu yang aya 20.000. Itu sih kumaha 20.000 teh Ya, nyeunyeun. malah rek dibayar-bayar rek ente lah terserah eta mah. Bayar ini nyeunyeun. No, saya mah tuh daerah pasti mau mayar atuh, mayar. Oh gitu emang teh itu. Kan eta milih, Oh, biar milih. sirik. Di gitu gue. Salah ketang. Weh makan hiji lah banyak. Awas sok atuh keur nyambung bae. Heeh. Nah, hiji lah. Ya, sap. Budak daikan ieu. Heeh. Bager budak teh daekan dititah ku Abah. Yang Nggak, naon satu loba eta teh. duit teh eta minjem duit. Hah? Pamajikan ka mana? Pamajikan. Masa nuhun heula? Hah? Tenang leh. Bager ku bager nya rokok duit budak teh. Bosan ka dieu nya. Heeh. Si Obos teh. Tuan heula jang sakedeungnya. Urang bapa teh ka itu heula nagih heula ya ka si Obos. Lumayan si Obos. Oh iya rada mau cekil euy. Aduh. Kudu ditagih ieu mah itu ditagih besi pohon jeung isukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran ya keur ngalariung geuning. Ya, ada udut dia. Wah, haneupeun ieu nya. Kieu we ngarariung di dia mah dah. Ai penting. Oh, nah, tumben ka dia? Biasa we ya ka Obos. Oh, ka bos. Heeh, ya perlu. Bos anom teh. Obos mah kieu ya teh Nya. Kadieu teh ditungguan kan eueuh tadi teh meureun nitah budak meuli naon meuli rokok teh meuli budak teh ieu cenah cek Obos cenah 2 bungkus cenah rokok cenah gitu aya ditanyakeun duitna cenah nganyuk heula cenah ke da ka dieu cenah kitu aya teh ditungguan di warung Obos teh gitu mata ka dieu we bisi penting teuing mata da butuh jeung isukan balanja gitu. Nah, ada tadi geus dibayar 50 budak teh sahiri ini lain kita nganyuk jam. Tadi dibayar duit teh 50.000. Oh iya kan saksina tah. Oh, Malah tadi dia ge minjem 20.000. Oh, kieu geulanya be jelas mah. Tadi teh kan ka itu budak datang, Ya. cenah. Mang cenah dan rokok 2 bungkus cenah. Cek si Obos cenah ke duitnya da si Obos ka dia dianterkeun. Tah terus abah ieu mah cenah pas ieu mah 10.000 we cenah ieu cenah pulanganana sadeukeun duitna kan sanarima aku saya teh beres 10.000 da rokok kan 40. Minta cenah 10.000 cenah meureun aya pamikiran kuring mah non yang buruhna gitu beres ku saya teh 10.000 jadi 50 kabehna teh. Terus tujung budak teh nya dititah teh jadi 50 meureunnya. 50. Budak teh kumaha? Pantesan tadi bu guru yang balik ngeureunnya 2 Keur saya isukan awas ya. Hari eta bah da tadi ge nyokot deui rokok. Naon rokok naon ada di Gratis, tanah Mang. ge 2 bungkus. Henteu gratis tadi sabungkus. Tuh balik. Jadi mereka kudu nya sakalian. Apa? Kumaha budak teh? Mau balik gitu. Tah Itu gitu. berarti tadi duit orang oge nya. Oh. 20.000. Tadi nginum deui. Minjem 20.000 tadi. Can nyokot rokona tah. Mau balik. Lain budak jamanena pararinternya ya kana nipu kalo. Geus ah bukan ku dimarek-balik nuhun ah. Bangun. Iya dah, dek tutup warung can ditutup di warung ah. Ieu naon pisan bah da geus kumaha da ya dah. Nuhun Nah, assalamualaikum. budak nu nurus tunjung kan mesti bare duit 50. Yang nganyuk nya minta duit 10.000 pulangan. Hiji, 2, 3. Ya saya